Hey guys, pemirsa, masih kenal kalian yang di kota nih, orang-orang kota, orang-orang luar negeri. Coba ini pohon apa? Pasti kalian tahu. Untuk lebih tahu, saya bilang ini MARME, mareme, mareme, mareme mah bisa dirujak. Tah, ngaranaknya ya, tuh. Kita dari rujak ya, jeung make tarasi biasa, make bawang, cengek, jahe, onye, no jahe no, cikur, dirujak raos pisan iya. Kami mah beda ti batur, arek jeung igad teh daging. Tuh mareme diala, dicoya jeung mareme, daging heula, make kalapa, terus coel jeung mareme, raos pisan. Inung kami resep pisan kana mareme. Kami mah moal mareme narek dagingna, inungna nu nyokot nu ngadahar mareme tah. Ieu teh paten pisan moal ku si murid deungeuna. Ngan budak zaman ayeuna mah teu beukieun ieu nu ngaran mareme. Kieu carana ieu tah. Petik tuh. Tik. Nu di kalapaan geuning naon ngaranna nu dibungkusan geuning naon jeung pelas ieu teh cocok pisan. Kurang kota ya nu pernah di kampung, nu pernah baheula ngahiji jeung kami di kampung oge. Ieu teh mareme ieu tah mareme. Cuang diasupkeun kana ieu kana kantong jang eke. Tah kami mah cari nafkah ieu. Cenah pamajikan teu pati beukieun dah. Wawelkeun deui. Asih mah rada ngewa bae ka pamajikan. Dah hayang beduit. Mareme mah embungeun. Bae tapi ieu mah. Ini mareme ya. Di urang mah subur Indonesia mah. Itu tuh. Iya. Coba keneh lah mareme. Cuk mareme raos pisan ampun baheula mah ya. lolocok. Zaman kiwari mah budak eueuh nu beukeun mareme ieu. Ngan budak kami hungkul. Ngan sugan bae ieu mah ieu lah. Dahar. Da kumaha deui. Mareme. Ari inget keneh teu? Susi sia kana mareme tah. Yuli aing ngalah mareme. Tah, diempar aya keneh ongkoh. Aya tonggo. Aya heeh. Si Idah. Macio aya keneh ieu. Nah. Ieu mareme ulah salah buahan, ieu buahna buah mareme tah. Nah. Tah. Buah mareme ieu. Alus pisan jang manuk. Cobaan ajaran kana lauk. Tah. Beukeun euy. Saha wae baheula osok kikieuan jeung saha wae osok ke SD baheula. Sok sebutan. Ceunok beukeun ya kana mareme. Teh nok ya. Siga nama ayeuna ge ingetan keneh euy. Si Yuyun di meuni ongko. Di Malaya kurban kamari. Heeh. Aya kituna euy kurban euy. Terus daging ayeuna. Lah kami mah mareme bae. Dilolocok apa teh bal dilolocok? Apanya dilolocok na awi, anuan uyah, cengek, cikur, Gula sing gede. Gula. Tah. Ieu mah kakarange tah. Ieu kakarange tah. Geus teu ngege ka kami mah da balad. Baheula keur di SD. Di kakarangean. Resep kakana kakarange. Mahal pokorotona ya. Ala mareme.
geus euy. Cukup lah. Enak tuh. Ya. Segala jadi di Indonesia mah anu eueuh lah pun subur gemah liparoh jinawi kalah harja lemah cai tuh geuning kalangnya oge ngege di dieu mah. Abi marek di jeung gepuk engke aya gepuk naon euy Di Kalapaan. kalapaan tah Gepuk. mareme. Dina Mukerji teuing euy beuki nu kieu euy. Beukian Lina Mukerji nu soka India geuning. Aya di muni euy teu apal kabar hadarina. Dila teu upload euy ongko. Mukbang naon ayeuna? Mukbang daging kurban. Bismillah meureunnya. Eueuh nama tah ieu aya kana ieu. Tah. Mareme. Lalab-lalaban termasukna imam mah teu kusi digodog. Teu kusi dieu dikumah. Cuci we sawajarna lah. Terus kana pelas paling cocok jeung pelas ieu. Dinar Candy pas resep kurang. Saha? Dinar Candy Dinar Candy? Bandung. Heeh, nah sebagian dinar candy euy. Teu apaleun si Jack Mas Dinar Candy jang. Bal. Sebagian naon manehna? Bomsek. Oh gitu euy. Oh susuna gede geuning. Heeh. Anak ustad tapi. Nyajangnya ustadnya. Jangan bapakna haji. Geuning apa bom sakumaha maksudna? Kayak geura urang di googlingnya. Sangarana Dinar Candy, Dinar Candi. kawin biasa. Can. Hmm. Pangi jeung si Alan Walker bedul. Hmm. Ini siga pangi jeung Tah. naon? Dinar. Sangko nu sok nyarekan bae sinan. Si DP. Lain. Anu Sini kita. kita Mirjani ya beuki ente. Wah, Moal euy. malah apaleun. Menak cing we Si tah Dewi mah. Persik mah apaleun. Oh Dewi Persik Berang ieu, tah. kampungnya si Dewi mah nya. Tah Dewi Persik ieu tah. Maneh pasti beuki kana ieu. Ngan ulah aya hileud dan eueuh ieu malah. Tah kieu carana ieu. Tah. Teu kusi. Nah, Tuh si di kumah da geus eta mah geus gini sih mah. di eta. Alas. Ke itu ya, jeung sambal. Jeung pelas jeung naon tah. Ngana ieu tuh. Ulah. Nah, sebel aing. Mantep. Atuh naha? Tadi cicing geura kaman urang teh keur ngeplong. Kasus bae tah jeung kieu. Ulah dipupus lah. Bener-bener aing ngeparusing ya. Nah, ieu teh naon rendang. Tah rendang, tadi cari dieukeun rendang. Lain urusan itu tah ieu mah daging. Suruneng naon di kapan aya dagingan bet ono suruneng Gepuk, tak gepuk. Cingan anu cicing anu ieu. Tah. Iku nu kan nafsu aya tuh. Jeung ieu ye. An pamajikan aing ngugan kedot aduh kedot eta kedot ye. akan deui. Barokeun kana. Babangusna. Tah ieu teh ieu nanti lain cokor anjing ieu teh cokor doma ieu teh me. Dok teman. Cokor doma ieu teh. Tah. Nah di Jack menang nu kitu aing malah asa ieu mah para belis. Gimana mending nu kitu menang nu kitu ti meuni. Jadi itu ya. Di lah pokoknya berak koleksina uing mah. Entah doma tah. Yo. Aya eme acekerna. Adoma pantinggalan paku yo tah. Ya pamicinan jelema. Yo tah. Supaya belis ya beribut siribut sok hayang nu kieu. Ya aing berak. Tah. Deng. Ye mareme nu tadi tah. Tah mareme. Apa? Kabar ke ngeplog, kita ngeplog. Tuh, jeung ieu ye, raos pisan. Jeung dengna nu mata acamai, pelas, cocok pisan ieu ye tah. Hablem. Dage. Pelas. Pelas. Dage gimana? Dage.
Geus nya da urang yang dahar. Oh, tah, tapi iya. Heeh. Iya tah. Nya. Mareme iya. Nya. Hmm. Nya Kenapa geus. sih kadang-kadang? Geus da tadi urang yang dahar geus. Nah, Geus nya. Sot nah.